إلا الله. Tak beneran saya panggil dia tuh. Dia nunggu semaihan guru aing ditutup. Dia nuduh saya. Bener. Buktinya apa, Bang? Guru aing geus pae ku sia. Ayeuna ngadu jajatan. Baru masa, Kang. Hari akan nuduh saya toswehan. Ada pula, Bang Barda. Anjing ngaho guru Barda di tos saya ada maihan. Ayo ho. Saha Anu maihan guru abang. oh jadi si Brojo nu mahan guru aing. Nah, aing si Brojo mah. Aing kudu baritungan jeung si Brojo. Si Brojo nunggu semaihan guru aing. Wah, ini tangan ka mana teh Brojo. Parasa 2 tahun ya. Bapak asa kamu ya jeung jangan musim Padra. Tempat ke mana sih ya? Nyusul ieu ka dieu. Tadi saya di dogoan ku aing.
Perintah guru geus dilaksanakeun ku abdi, tinggal ayeuna kumaha guru. Bagus, Jang. Ayeuna Ujang tinggal disampurnakeun ku guru ilmu Ujang. Tapa geus ngalaksanakeun parentah ti guru. Ngan omat maneh kudu ngabalaskeun dendam guru kasih tutut jeung kasih brojo. Udang maneh, Jang. Malik itu. Jang, ayeuna ilmu guru tos kabeh diturunkeun ka Ujang. Nuhun guru. Ngan nitip guru mah wayahna ngan tang balaskeun dendam guru ka eta si tutut jeung si brojo. Amun geus Ujang ngabalaskeun dendam guru ka dieu deui Ujang. Segera berangkat maneh. Siap. Dendam guru saya akan balas dengan kemampuan saya. Saya mohon pamit guru. Punten guru. Ayo naon, Jang, maneh balik deui. Juga ongkos guru jeung berangkatnya guru. Aduh, bingung ya ongkos mah. Eta beta sampah guru tah. Tabut teh heula. Jual ku maneh ka pasar ke jeung ongkos jeung bekal maneh di jalan. Iya guru. Laksanakeun. Ternuhun ya guru. Ayo nya, mangga. Siap para saya. Guru-guru sia geus paeh ku aing. Ayeuna aing ngageblas dendam guru aing. Tinggal sia-sia ku aing. Oh berarti sia nu maehan guru aing kitutut. Brojo, Ki Brojo dipaehan ku sia. Heeh. Berarti sia jadi musuh aing ayeuna. Aing kudu nuntut balas ka sia. Purulukeun ilmu si ayeuna. Purulukeun ilmu si ayeuna. Sok. Sia. Wah. Ilmu aing sakti anu mah. Batu sejeuleuh to, cuntai ku aing. Ayeuna purulukeun kabeh ilmu sia. Boleh batur aing eleh. Tapi aing lawan ku sia. Cepat. Hot. Wah. Sia tuh.
Urang geus eleh duaan. Si buta sakti. Orang gabungkan kekuatan orang. Ayo. Kontak beureun. Naon? Untuk anu sok lalajo di channel Kolot Kapoe. Tungguan lanjutan episode Pendekar Kembar kedua. Tong hilap Ulah di subscribe, Di like, subscribe. di komen, jeung di share. Tah kuru-kuruna ka dieu coba sok. Ka dieu tah kuru-kuruna kumpul. Pokona mah ieu alhamdulillah cara lager. Tah ieu kuru-kuruna ti Kolot Kapoe. Jadi untuk kanu sok lalajo Kolot Kapoe tong hilap di like, di komen, di share, di subscribe di channel Kolot Kapoe. Tungguan episode kedua Pendekar Kembar. Subscribe. Subscribe. Oke. Jangan sekate-kate. Kalau punya mulut. Buktinya apa Bang, ada apa lah Bang Barda? Anjing ngaho buru Barda di tos kaya adu maehan. Aya ho. Saha? Ha Bang Puri. Yang mereka kasih. Kedua tiga. Udah kena.